Atikan budi luhur anu kantos ngajung nyakseni rohangan padungdung parantos anu kalangkung masih aya kalingkung dumukna di payunan saung keclak cimata teka bentung harita tenimbrung nyupri ilmu ayeuna nembe kadung gerak manggung sanajan ilmu pamung aya anu ngabendung aja panceg nanggung bral gerak manggung tong segera kabingung mugia aya pitulung tinu maha agung Atikan budi luhur anu kantos ngajung nyakseni rohangan padungdung parantos anu kalangkung masih aya kalingkung dumukna di payunan saung keclak cimata teka bentung harita tenimbrung nyupri ilmu luhung ayeuna nembe kadung pragerak manggung sanajan ilmu pamulung aya anu kabendung
ajeg pancek nangtung gal geura mangkrung tong seur kabingung mugi aya pitulung tinu agung. Nyukruk karuhun kapungkur ngaprakan di lembur dumukna jauh di lembur masih nganggur dekat seungitnya kamana-mana jalmina tos aya anu aya putra putuna masih nyamap di jadi paninengan nalika diajar di buruan saksi nyata dina ingatan napal di hatikan jadi pangbalikan ditata diriksa sebengketan tepasalia dina tuntunan karasa karampa sabengketan. Nyukruk karun kapur ngaprak galan jauh lembur masih itu suka dia teh itu mah rajin dah abdi ge kapungkur ka desa menuju alit sok aja jamin kuat padeta di ruang ayeuna teh meun dikembangkeun deui tutungkusan kurang dibuka tutungkusan karuhun kurang dibuka dikembangkeun deui itu
Abah Oleh, Abah Sudin. Teu Nanti orang teh boga padepokan anu jadi ngaranna padepokan nali boga urang kita teh. Justru ayeuna urang teh urang Kembang teh maksudna urang Kembang teh dina sisi anu sanes. Urang menghormati sesepuh urang kemudian acan izin sepenuhna dina pengembangan. Da gerakan teh dicomotan, da hayang nyeni jadi dicomotan we ku urang teh gerakan dicanak tina si pecut, dicanak tina sapra. Jadi blangkeung ayeuna mah kitu. Anu di aku pingin mah si patah anu ngarakak Ciburuy. Nya, Eta dalam sapi-api padahal mah keur baju carepeun. Tanya istri kan istri mah sanes urang juga. Da percuma jawara ngalalana lamun istri urang lembur kene. urang mana? Urang Jawa Timur. sirin ayah nudikan atikan budi anu kantos nyakseni rohangan padung parantos anu langkung masih ayak kaling dumukna di payun sawun kecak cimata tekabeung harita nyupri ilmu ayeuna lembek gerak manggung sanajan ilmu pamu aya anu ngabendung aja panceg nanggung gerak manggung tong segera kapi mugia aya pitulung tinu mahamus kudikan
ini rohangan padu orang-orang asli aslinya kene gitu parantos anu kalangkung masih aya kaling dumukna di payunan saung ketrak si mata dekebendung harita teimbrung yuk ilmu ayeuna nembe kaduh kageramang sanajan ilmu pamulung aya anu kabendung ajeg pancek nangtung gal gerak mangkrung tong seur kabingung mugia aya pitu tinu jadi anu 20% keaslian mah silahkan datang ke perguruan. Kakak rek dibuka 8